Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu albarakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wal maqalatu tsaniyah. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyatu anu nomor kaduana. Qala eta parantos nyarios saha Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu muga mikaridosa Allah Gusti Allah anhu ti Abu Bakar. Kana naon nyariosna al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i ileh kana dauhan anu neme. Al-bakhilu ari jalma anu koret, wa huwa sareng ari bakhil al-mani'u eta jalma anu nyegah min mali nafsihi tina harta dirina itu man, itu jalma. Layakhlu eta henteu kosong itu si bakhil min ihdas sab'i tina salah sahiji anu 7 al muhlikati anu ngararuksak kabeh. Imma yamuta boh kahiji yen maot itu si bakhil fayarithu teras ngawarith hu ka itu si bakhil saha man ahli waris yabdulu anu bakal meakeun itu man ayufni tegesna bakal ngaruksak itu man. Wa fi nuskhatin sareng dicarioskeun dina hiji salinan matan dina hiji manuskrip non yabduru lapad yabduru bakal ngamubadirkeun itu si man ayufariku tegesna bakal ngahamburkeun itu si man malahu kana hartana itu si bakhil wayung fiku jeung bakal ngabelanjakeun itu si man hu kana itu mal ayukhriju tegesna bakal ngaluarkeun itu si man hu kana itu mal ligoirima pikeun salianti perkara amaro parantos marentah sa Allah Gusti Allah ta'ala mahalur Allah kana itu ma ayusallitu atau kadua bakal ngajadikeun pemimpin saha Allahu Gusti Allah alaihi madarat keur itu si bakhil sultanan ka seorang pemimpin jairon anu lacut faya khudu tuluy bakal nyokot itu si sultan jair hu kana itu mal ay malahu tegesna kana hartana itu si bakhil minhu ti itu si bakhil ba'da tadlili nafsihi dina sabada ngahinakeun dirina si bakhil bita'dzibi ku cara disiksa atawa dihukum. Ayu hiju atanapi katilu bakal ngabangkitkeun Allah ka itu si bakhil ayu hariku tegesna bakal ngagerakkeun saha Allahu Gusti Allah lahu ka itu si bakhil sahwatan kana sahwa tufsidu anu bakal ngaruksak itu sahwah alaihi madarat ka itu si bakhil malahu kana hartana si bakhil fitil kasahwati dina itu sahwat aw yabdu atawa kaopat bakal muncul lahu ka itu si bakhil non ro'yun emutan atau pikiran ide ayudhiru tegesna bakal ayadharu tegesna bakal muncul min huti si bakhil non fikrotun pikiran ide fi binain dina ngabangun au imarotin atawa ngahihias bangunan megah bibinain ku bangunan au nahwihi atawa saumpamana bina fi ardin di bumi di tanah di daerah kharobin anu ruksak. Kumaha maksudna?
fasidatin tegesna anu ruksak. Fayadhabu tuluy bakal leungit fihi di itu ardin khorob naon maluhu hartana itu si bakhil. Ayusibu atawa kalima bakal kena lahu kana itu harta ailidzalikal mali tegesna kana itu harta si bakhil naon nakbatun musibah bi fathin nuni kalawan dibaca fatah nunna ay musibatun tegesna musibah min nakabatid dunya nu tetep tina pirang-pirang musibah dunya min gorkin nyatana titeulem atau kabanjiran pilmai di jero cai nya titeulem teh au harkin atawa kaduruk binari kuseuna au sarikotin atawa kapalingan wama jeung perkara asbaha nyarupaan itu ma zalika kana itu madzakur min gorkin au harkin au sarikotin min isobatil matori nyatana kakeunaan ku hujan lebat awid dudi atawa cacing awil fi'roni atawa pirang-pirang berit ayusibu atawa kagenep bakal kena huka itu si bakhil ayusibu atawa kagenep bakal kena huka itu si bakhil ay badanahu tegesna kana awakna si bakhil naon illatun panyakit daimatun anu langgeng fayunfiku tuluy bakal ngabelanjakeun itu si bakhil malahu kana hartana si bakhil pi mudawatiha dina ngobatan kana itu illah ayudfinu atawa bakal nimbun itu si bakhil nyimpen itu si bakhil hu kana itu mal ay malahu tegesna kana hartana si bakhil fi maudiin di hiji tempat minal mawadi'i nu tetep tina pirang-pirang tempat fayansa tuluy pohon itu si bakhil hu kana itu mal atau kana maudi falayajidu mangka temendakan itu si bakhil hu kana itu mal ayamutu atawa paeh itu si bakhil huwa tegesna si bakhil qabla aya khuda dina samemeh yen nyokot itu si bakhil malahu kana hartana itu si bakhil fi dzalikal maudhi dina itu tempat anu bisa meureun ngadamel rekening di bank teh kablokir misalkan teh bisa dicokot atau kahek ku batur dipaling duitna bisa gitu atau ka naon atau ngadamel akun bank online poho password kan bisa wae ari zaman ayeuna mah teu kudu dikubur wae wala yaripu jeung teu apaleun saha ahadun saurang oge maudhi adzalikal mali kana tempat itu harta fahadihi mangka ari ieu sab'i kulluha tegesna sakabehna itu za musyahadatun eta anu terbukti eta anu kasaksi eta anu terjadi eta anu bisa ditingali bainan nasi di antara manusia a'udzu nyalindung abdi billahi wungkul kaloh minal bukhli tina sifat koret wal maqalatu tsalitsatu qala Umaru radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam hadanallahu wa yakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.